ampun lain mana teh bener cita-cita yang jadi dalangnya mereka itu loba panggilan ke mana Minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio ampun kudu modeke ya cek raja teh ya pati kanya kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh hahaha pati kanya kaharep kaulah nun Gusti ayo pikir saeunaon tuh udah ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha dalang caritana naon lakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon teh Bang Narayana teh Panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha aing mah yang Panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah aya naon deui ibu ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan ke bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek gitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk dageus tengah pocing gitu tobat duh aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima wilujeng sumping Arimi aing mawa belut bisirik nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing we anjing atuh sia tobat
penonton tong pipiluan cicing kumain dengekeun lalakon aing rame ya ulah orang. Ieu teh ari mimitina bedrip ari teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Coba